Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam nyemplung ke sumur, menolak salam si panjang umur. Itu asa paraweknya. Oh, itu kan cocok teh hidung itu. Bapak juri darah ramah, ibu-ibu darah ramah. Alhamdulillah. Sampurasun. Kenalkeun. Simkuring. Namina Titi Rohayati. Asalna di Kabupaten Indramayu. Ibu abdi teh sareng nama abdi teh. Masihan abdi teh namina teh mani Titi Rohayati. Aduh, para pisan abdi teh. Upami kapungkur tiasa nya abdi teh panginten usulan. Entong Titi atuh. Nah, aja meureuntong Titi. Atos janten guru teh abdi teh dewa panggilan teh naon sih? Bu Titi. Los kawarung Bu Titi di sekolah Bu Titi. Masya Allah, ari Bu Titi teh naon terang teh ibu bapak? Piraku teu terang. Ari Bu Titi teh caun nu pangalina, anu panghandapna. Oh itu aya pangajena eta Bu Titi teh ampun. Anu pangpetotna. Tah, pangpetotna aya lagi bener pangpetotna nya abi. Video teh pangpetotna. Tuh nya. Cek itu petot, cek ieu petot. Ya Allah. Upami tiasa mah. Awas tetanggi abdi aya namina teh koko. Ka luar negeri digentos namina teh ku Robert. Barang uwih ka dieu. Robert. Dipanggilna naon, Bu? Koko Robert. Koko Robert. Tuh nya abdi oge padahal mah. Tapi abdi ngiraos bangga. Ngiraos reueus abdi janten gurunya. Alhamdulillah. Ayeuna 6 tahun deui pangsiun. Masih lami keneh nya. Numawi ayeuna abdi cenah dipiwarang diutus janten sorangan. Da abdi mah teu borangan teu naon. Naon bagina? Di baheula abdi mah Bu. Tikeun ari teh dipasihan tuang teh sareng tarasi. Ari mam tarasi. Engke dihuapan deui tarasi. Ceuk mah teh kieu su. Entong hayang jeung naon jeung tarasi wae. Da lamun gawana jengkol pasti jengkolun. Tah lamun gawana tarasi oge pasti tarasieun. Jadi abi mah alhamdulillah ingat teh ka mana-mana geueuh tarasieun. Tarasieun. Naik ka mobil kamari. Ya Allah, ayeuna oge tuh senal abi tuh aya. Kamari waktu naik mobil teh nah atuh tinggalin eta senal barang naik beureun senal teh teu kacana. Mau abi mah di kampung, Bu. Ari lebet ka masjid, senal teh dibuka. Ari di bumi tanang senal. Ih, nah ada kamari oge rarasaeun. Naik mobil teh kahan cak naik mobil. Ari senal ka mana? Barang lusur di mobil. Senal abdi ka mana? Senal duit kawan ayeuna, Bu. Senal abdi teu aya. Duka di mana eta kakantina? Bu, terang Indramayu. Sok geura amung ka Indramayu. Indramayu mah upami disuguhan buah, Bu, Pak. Anu penting disebutna pelem. Anu asa kakomo langkung pelem. Anu parahna eta, Bu, buah burung anu tos aya bilatungan. Anger we namina teh pelem. Pelem we. Sok beli teu percaya ibu ka ditu ka Indramayu anu nya. Buah dipenting dugikeun ka buah anu burung eta anu aya bilatungan disebutna teh pelem. Ari pelem teh naon, Cing? Tah upami saur basa Sunda mah pelem teh raos, enak, nikmatnya. Piraku buah buruk disebut pelem. Ya, Bapak,
rupina mung sakituy. Hatur nuhun, saninten luar saninten